Bismillahirrahmanirrahim. Wa katolakuki wahidun jeung seperti lapad tolakuki wahidun. Tolakuki ari tolak anjeun nyai eta wahidun nu sahiji wasintani jeung dua. Pain kosoda maka lamun ngamaksud si jaod bihi ku ieu kaol tolakuki wahidun al iqo'a kana nibakeun tolak waqo'a tah tumiba itu tolak. Wa illa jeung lamun teu itu in qasoda bihi al iqa pala maka henteu tumiba itu tolak. Wakalaki at-tolaku jeung seperti contoh lapad laki at-tolaku. Laki eta tetep pikeun anjeun at-tolaku ari tolak. Au tolqotun atanapi lapad tolqoh laki tolqotun. Wakada jeung eta nya kitu deui salamun alaiki ari lapad salamun alaiki. Ari kasalametan alaiki eta tetep ka anjeun. Alaman netepan kana perkara qala anu tos ngadawuh kana eta emas Ibnu Shalah Wa naqala jeung nukil kana ieu emas Syekhuna guru urang sadayana Ibnu Hajar fi Syarhil Minhaj dina syarah Al-Minhaj. Lan teu termasuk minhatina itu kinayah katolakuki aibun seperti contoh lapad tolakuki aibun. Tah ieu mah teu termasuk kana soreha, teu termasuk kana tolak kinayah. Misalna kieu tolakuki ari tolak anjeun aibun eta cacat, aib. Au nuksun atawa kakurangan. Wala jeung teu termasuk kinayah deui. Kultu kalimataki. Kultu ngucap kuring. Au atoh itu atawa mere kuring kalimataki kana kalima anjeun. Au hukmaki atawa kana hukuman anjeun. Fala yaqau maka henteu tumiba bihi ku itu kaol. Kaol tolakuki aibun naon at-tolaku tolak. Wa inawa jeung sanajan nganiatan bihaku ieu kalimah saha al-mutalaffizu anu ngucapkeun niat at-talaqo kana tolak. Naon sababna lianna karna sanyana itu kalimah nu bieu teh laisat eta lain itu kalimah minal kinayati eta tina pirang-pirang kinayah. Allati anu tahtamilu anu narima pantes ieu lati at-talaqo kana tolak bila ta'assubin kalawan teu aya kahesean. Wal asaru jeung teu aya tapakna eta tetep listihariha. Karena narima masyhurna itu kalimah fit tolaki dina tolak, ibadil qotori dina sebagian pajajahan atau sebagian tempat. Kama seperti perkara abta anu matwakeun bi kana emas sajam'un ulama loba min muhaqqiqi masyaikhi isrina ti pirang-pirang ulama ahli tahqiq, pirang-pirang guru zaman urang sadaya, kurun urang sadaya. Walau natoko jeung lamun teu mangucap si jalma bilafdzin kana hiji lapaz min hazihil alfazi tina ieu pirang-pirang lapad al-mulghati anu dilogatan. Inda iradati firaqi dina nalika ngamaksud pirak, nalika maksud pisah. Faqala tuluy nyarita lahu ka si jalma sa akharu anu sejen mustakhbiron barina anu menta berita. Misalna kieu at-talaqta zaujataka, nah nolak anjeun ka pamajikan anjeun. Faqala tuluy nyarita ieu si jalma teh naam bener donan barina nyangka wuku at-talaqi kana tumibana tolak bil lafdil awali kalawan make lapad nu kahijina. Lam yaqo tah tumiba itu tolak. Kama seperti perkara afta anu matwakeun bi kana emas Syekhuna Ibnu Hajar. Wasuila jeung ditaros al-Bulkini Imam Bulkini amma tina perkara lau qala munyarita si jaod hiji lalaki laha ka zaujah misalna anti alayya haramun. Yeuh anti ari anjeun alayya ka kuring eta haramun haram. Wadona jeung nyangka itu si jaud annaha kana sanyana eta si jaujah teh tulikot eta geus ditolak jaujah bi ku ieu kaol salasan kana 3 kali tolakan.
Pakola tu nyarita deui si Jawad teh lah ka si Jawad jahat teh anti tolikun salasan. Ari anjeun eta tolikun anu katolak salasan kalawan 3 kali tolakan. Zonan bari nyangka wuku asalasi kana tumibana 3 tolak bila ibaratil ula ku bahasa nu kahiji. Sugan teh bahasa nu kahiji teh jadi tolakna terus nyebutkeun deui nya nyebutkeun anti tolikun salasan gitu. Nah, Pak Ajaba maka ngajawab Imam Bulkini bi anau kana sanyana ieu kaul la yaqau eta henteu tumiba alai kasih Jawad naon tolakun tolak bima kana perkara ku perkara akhbaro anu ngabejakeun ieu si Jawad bihi kalawan eta ma sanian kana nu kadua ala dzannil mazkur netepan kana sangka nu dicaritakeun. Intaha paraga cariosan Imam Bulkini. Wa yajuzu jeung meunang liman pikeun jalma dzonna anu nyangka ieu si man sidqahu kana benerna si Jawad naon Allah yashhada yen teu nyaksikeun ieu si man alaihi ka itu si Jawad. Paraun ari ieu eta hiji cabang. Lau kataba lamun teu nuliskeun si Jawad teh sorihah tolakin kana bahasa anu sorehah tina tolak atau kana tolak sorehah au kinayatahu atawa kana kinayahna eta tolak walam yanwi jeung teu nganiatan itu si Jawad iko atolaki kana nubakeun tolak palagwun tah eta laga. Jadi dituliskeun kumaha lamun teh tolak ditulis ieu mah tah eta teh laga. Malam ya talapad salagi teu ngucapkeun teu ngalapadkeun ieu si Jawad halal kitabati dina nalika dina tingkahna nulis au ba'daha atanapi sabada kitabah bisorihi ma kana sorehahna perkara kataba anu nuliskeun itu si Jawad hu kana emma. Tah jadi teh lamun teh mah tolakna teh ditulis tah eta mah kudu diucapkeun baik diucapkeunna keur nulis atanapi sabada nulisna. Naam bener yuqbalu ditarima naon qaulu caritaan si Jawad lapad aradtu qiraatal maktub la tolaqa. Aradtu ngamaksud kuring qiraatal maktubi kana maca anu ditulis la tolaqa lain kana tolak. Ihtimalihi nah bet dibenarkeun ihtimalihi karena narima pantesna ieu kaul aradtu ihtimalil aradtu qiraatal maktub. Walau yahaku jeung teu milu al kinayata kana kinayah. Jeung wala yulhiku jeung teu milukeun al kinayata kana kinayah bisorihi kana anu sorehah. Naon tolabul mar'ah ngucapkeun nyuprihna hiji istri at-tolaqa kana tolak. Wala qarinatu godobin sami teu dipilukeun kitu nya. Aya naon qarinatu godob qarinahna ambek. Wala istiharu ba'dil alfadzil kinayati jeung teu dipilukeun deui narima masyhur sebagian lafad kinayah fihi dina tolak. Terus wasudiko jeung dibenarkeun samungkiru niyatin jalma anu ingkar kana niat pil kinayati dina kinayah. Kumaha cenah lamun teh mah ngucapkeun bahasa tolakna kinayah tapi ingkar maneh teh da abi mah teu niat tolak. Nah eta teh sudiko saha mungkiru niyatin pil kinayah biyaminihi kalawan sumpahna ieu si mungkir pi annahu dina sanyana si mungkir manawa eta teu nganiatan si mungkir biha kana eta kinayah tolakon kana tolak. Fal qaulu maka ari kaul bin niyati dina niat isbatanu aw nafian. Maka ari kaul anu ditarima pin niyati dina niat isbatan dina isbat netepkeun wa nafian jeung dina nganapikeun
eta qaulun nawi caritaan anu nganiatan. Idlah turapu lantaran teu bisa dikanyahokeun itu niat illa minhu kajabati eta sinawi. Failam tumkin tulamun teu amah teu mungkinan murojaatu niyatihi ngabalikan niatna eta sinawi bimautin sabab maut au faqdin atawa eueuh jalmana lam yuhkam tah teu meunang dihukuman naon biwuku tolak itu mibana tolak naon sababna li anal asla karena sanyana nu jadi asal eta baqaul ismati tumetepna kariksa. Nah jadi lamun teu amah nu niatna geus maot atanapi eueuh teu bisa ditanyakeun nah baheula keur ngucapkeun kinayah teh niat atawa henteu. Tanggeus we kembalikeun kana hukum asal berarti teu tumiba tolakna. Puruun ari ieu eta pirang-pirang cabang masalah.